Assalamualaikum baraya ieu sim kuring bade ka Pangandaran minangkina mah bade hiling-hiling cenah. Saatosna ieu ngumpul sim kuring teh naek beus mung teu kapidiokeun nuju di jalana kalah sim kuring teh kalah tibra bakat ku tunduh da berangkatna jam 11:30. Singkat caritanya baraya ieu tabuh 3 subuh sim kuring atos nyampe ka Pantai Timur. Sabari ngantos sanetepan subuh ieu teh bari ngopi heula. Baraya da hawana tiris beuh meuni raos. Saatos netepan subuh sim kuring nyobaan nguseup. Nya kitu sabari ngonten hahaha raoseun nguseup langsung popotoan ieu teh. Da saatos ti dieu bade mangkat deui ka Pantai Barat bade hoyong enggal-enggal ngojay. Kantenan murangkalih sim kuring oge hoyong. Tah singkat carita ieu sim kuring sareng anu sanesna tos dugi ka Pantai Barat. Mung ieu teh aya nu bade ngiring heula selfie baraya. Lajeng tah ieu sim kuring oge bade muka heula acuk, da acukna oge double. Sabari ngobrol ieu teh saseurian. Ulah salpo kana keresek anu digantungkeun dina lancingan. Ayo baraya urang ngojay di laut lepas. Tah saatos muka acuk panjang sareng lancingan panjang ku sim kuring disimpen heula dina beus. Kurantaran bilih hilap da saatos ti dieu bade ka panginepan baraya. Singkat carita ieu sim kuring sareng anu sanesna bade ka pantai bade ngarojay tea baraya. Mung moal tiasa lami-lami baraya videona dugi ka dieu heula nya. Engke dilajeng kana video part 2 anu edisi hiling-hiling tea.